Baraya Nutara Kabujang masak bikin sarapan di Sabundaran Bojong sareng sabandar khususnya bikin orang waas kupat tahu dua darat tiasa jantan alternatif. Lokasinya ya di Jalan Halte Maleber, Kampung Waas, seberangan toko busa saya mebel di wilayah Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bikin orang Bojong Waas sareng cisaat mah moal birik deui eta kupat tahu. Upami ngabujang ti arah Bojong posisina palih tengen, upami ti arah Maleber palih kiwa. Rasana insyaallah moal hanjakal pedo pokona mah. Kupat tahu ieu nganggo bubuk kacang, benten sareng kupat tahu padalarang anu nganggo bubuk kuah anu nganggo cipati. Kanggo tambahan tuangeun sayo endog sareng sarupaning gorengan.